Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube anu mikalandep kana dongeng Sunda. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa dipatepang dangukeun deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran yasana Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dibika meumeut ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda, anu salamina ngantos-ngantos karena pedaran dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh lebet kana bagian anu ka-18 nya. Nah, masih keneh nyerioskeun Ginggi teh ya, anu aya di lemburna Ki Banaspati teh nya. Harita masih keneh ngabandungan caritaan hiji Ponggawa teh Ginggi teh. Tah kumaha lejeungna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana. Mudah-mudahan ieu dongeng teh janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga para wargi sadayana wilujeng ngadangukeun. Memang ku ayana sistem nu disebut otonomi daerah dina zaman harita, sanajan secara umum negara keur aya dina kaayaan berwit, tapi bisa aya kejadian di hiji wilayah mah malah rakyatna jamuga. Nya ieu mah kusabab kawijakan Ki Kandagalan teh jeung Ki Banaspati anu siger dina ngurus rakyat, ceuk Ponggawa. Tina hasil babakti ka para pangagung anu mimpin ieu wilayah, aula nampa jatah hasil bumi oge jero sabulan sakali nampa upah mangrupa pangagaleuh anu jieun tina barang logam, ceuk Ponggawa sejena. Panggaleuh teh lamun ceuk basa kiwari mah duit gitunya. Dina zaman harita kahirupan perdagangan umum teh di Pajajaran mah kalolobaan masih ngagunakeun cara pagulingan atawa disebut barter teh. Tapi dina hal-hal anu khusus geus ngagunakeun duit logam, ieu teh pangaruh di Cirebon atawa Banten anu geus nangtukeun yen perdagangan ku ngagunakeun duit maranehna mah malah geus nyitak duit sorangan. Beda deui cenah jeung Pajajaran, kusabab kalolobaan rakyat masih ngagunakeun sistem barter, atuh nagara teh teu nyieun duit sorangan. Lamun mah aya duit anu nyebar tur dipake bahan jual beuli, nya ukur duit buatan Banten, buatan Cirebon, atawa malah ngagunakeun duit buatan Cina. Ginggi oge nyaho kada duit jeung naon fungsina teh, nya sanggeus aya di sagara herang. Ngan bae duit logam pameri ku wado, tapi ka ayeuna oge teu kungsi dipake. Da manehna teu nyaho pangajina. Lamun ngaluarkeun duit logam hiji eta bisa dibeulikeun kana naon, Ginggi teu nyaho. Ongkoh da keur naon sabab dahar pake seledi ke hagara herang ge geus kacumponan gitu pieu mikir Ginggi teh.
Ginggi memang ngarasa tentrem sabab segala pangabutuh hirupna kacumponan. Jigana Ki Sunda Sembawa jeung Ki Banaspati oge sabenerna mah nurutan kawijakan Prabu Ratu Sakti. Yen sangkan kadudukan maranehna kuat nya kudu nyenangkeun bawahan. Artina dina hal-hal anu tangtu mah mana diturutan oge maranehna nganggap yen Raja Pajajaran teh bisa ngatur bawahan. Ngan lamun teh mah Ki Banaspati aya kerteg hayang nurunkeun raja tur diganti ku manehna, eta mah urusan ambisi jeung sarakah dina kekawasaan lain dumeh raja kaya pupurieun pisan. Ngan basa Ginggi keur uplek ngobrol jeung Ponggawa aya utusan anu datang cenah Ginggi dianggir ku Ki Sunda Sembawa. Atuh teu talangke Ginggi nuturkeun utusan pikeun nganteur manehna ka Balai Gede. Sanggeus mangadep Ginggi gengsot nyampeurkeun cedok nyembah mani hormat pisan. Harita Ki Banaspati geus 2 minggu eueuh ti Sagara Herang cenah mah keur indit ka Puseur Pakuan. Biasana 3 bulan ti harita kakara datang deui ka Sagara Herang. Perlu lalampahan antara 3 atau 4 poe lalampahan lempang biasa ti Sagara Herang ka Pakuan teh. Seperti biasa Ki Sunda Sembawa pakaianana rapih jeung mewah. Manehna make pakaian bedahan sisi. Aya genep kancing herang ngagenclang di kenca katuhu. Sampingna jenis motif turuk ata khas Pajajaran. Make bendo citak jeung ornamen hiasan emas. Malah ayeuna mah make ornamen emas murni sagala rupa. Sanggeus Ginggi diuk dihareupeun Ki Sunda Sembawa mimiti nyarita. Ki Banaspati keur aya di Pakuan ayeuna teh kahiji uras urus soal seba jeung pajeg, kaduana keur ngayakeun panalungtikan cenah sia dititah nyusul ka Pakuan. Ta ieu baca layang ti Ki Banaspati. Ki Sunda Sembawa ngasongkeun ruas awi anu di jero na teh kertas eta teh layang. Nya mun ceuk basa Kiwari mah surat itu layang teh. Dina zaman harita kertas geus aya disebut nada luang, di jieuna masih keneh kasar sebab bahanna tina jarami pare. Eta teh kaasup modern sabab kalolobaan malayang teh masih ditulis dina daun lontar ngagunakeun peso pangot. Ari nu ieu mah ditulisna ku mangsi anu dijieuna tina buah galinggem semu coklat sari beureum. Sok baca kadinya ceuk Ki Sunda Sembawa sabab Ginggi ukur neuteuk. Ginggi ukur neuteuk pungkul kana ruas awi anu alus alatan diukir jeung dipernis ku minyak muncang. Duh pangapunten, isim abdi mah teu tiasa maca Gusti, tembal Ginggi pura-pura. Sabab apanan di Cakrabuana magawe na macaan kitab kuna ngeunaan rupa-rupa pangaweruh. Ki Sunda Sembawa ku ciwa. Atuh ari geus jadi urang dayeuh komo saban usik pagiling gisik jeung pangagung mah kudu geus bisa maca. Pokna teh. Duh rumaos Gusti. Isim abdi mah tuna pisan dina sagala hal, tembal Ginggi. Ki Sunda Sembawa ngarawel deui ruas awi geus kitu layang dibuka dibaca lalaunan. Ginggi sia kudu indit ka Pakuan, tugasna maihan si Suji Angkara. Ginggi ngahuleng ngadengena. Nah make kudu mateni Raden Suji Angkara cenah. Eta budak nya si Raden Suji Angkara pinuh kula langse ngakuna anak Wusuntara ti lembur cae tapi hubungan jeung pangagung tip di Pakuan kawilang ruket. Ki Banaspati keur ngayakeun panalungtikan
boga kawawuhan saha di dituna anu kumanehna dipake pananggehan, ceuk Ki Sunda Sembawa. Ginggi masih keneh diuk mendeko bari sirah tungkul harita teh. Si Suji bakal ngabahayakeun perjuangan urang sarerea. Lamun manehna ngabocorkeun pagawean urang keuk diucah Aceh ka batur, ceuk Ki Sunda Sembawa deui. Ki Sunda Sembawa nerangkeun yen opat jalma anu ngariles sabeneran lain baralik ka cae, tapi dibawa ka pakuan ku Suji Angkara. Ieu bahaya keur urang sararea, ceuk Ki Sunda Sembawa deui. Ginggi ge basa di lembur cae kungsi ngadenge yen Suji Angkara teh sabenerna mah ukur anakku Wusuntara. Tapi ngakuna remen kadayeuh pakuan, malah digambarkeun ku umumah salaku sinatria Pajajaran di dayeuh pakuan anu tugasna teh mantuan narik seba teh. Memang nya anu kabireungeuh ku Ginggi mah sabab ngakuna Suji Angkara aya di sahandapeun Ki Banaspati. Hartina Suji Angkara teh anak buah Ki Banaspati. Ngan anu Ginggi teu apal nah antara Ki Banaspati jeung Suji Angkara bangun teu sapaham malah silih curiga. Meureun aya puncakna beda kapentingan teh, buktina Suji Angkara kudu dipaehan. Ari kagiatan di sagara herang teh naha bakal dianggap ngabahayakeun kanggo urang pakuan Gusti, ceuk Ginggi ngawani-wani maneh tumanya sok padahal geus diwawadian teu meunang tumanya. Dan nya we basa ditanya kitu panon Ki Sunda Sembawa murilengna beda. Ngan dina akhirna Ki Sunda Sembawa cumarita oge. Sabenerna kaula teu boga kawajiban bebeja ka sia. Ngan kusabab sia teh aku jadi kapercayaan Ki Banaspati, sokomu ayeuna sia diutus maehan si Suji nya taya bayana nyaho kana perkara anu leuwih badag. Sangkan sia digawena daria, omong Ki Sunda Sembawa. Ki Sunda Sembawa nerangkeun yen kakuatan sagara herang teh sabenerna dibagi dua. Hiji kakuatan kudu nembongkeun saolah-olah babakti ka Pajajaran, tapi kakuatan anu hiji deui boga tujuan anu khusus. Tujuan khusus Ginggi tumanya. Kakuatan khusus anu ieu tugasna jadi begal demit, tapi ukur ngabegal pakaian negara, oge ngabegal para pangagung pakuan anu meunangkeun hartana tina gawe teu bener. Sakumna hasil ngabegal bakal dipake pikeun ngarebut kekawasaan di pakuan Pajajaran, ceuk Ki Sunda Sembawa. Ginggi ngahulang. Kamari ieu aya kasalahan tina kasombongan sawatara balad Ki Banaspati. Niat ngabegal hasil pajeg anu dibawa ku Suji Angkara kudu serenkeun sabab maranehna ngaku anak buah Ki Banaspati. Ieu kasalahan badag anu kahareupna bakal mamawa, bakal jadi mamala keur perjuangan urang, ceuk Ki Sunda Sembawa. Pangapunten, isim abdi teu acan terang sagemlengna kana perjuangan urang, ceuk Ginggi. Ukur dijawab ku seuri harita teh ku Ki Sunda Sembawa. Sabab sia mah pan jalma bodoh anu teu apal kana urusan akal-akalan, iraning jalma torojolan ti gunung atuh jauh-jauh kalisung. Omong Ki Sunda Sembawa. Ginggi mah ukur cicing harita teh. Dengekeun ku sia kudu agul nya. Sababnya sia anu pangheulana nampak ieu beja. Dengekeun. Lamun perjuangan urang sagalana hasil, lamun urang geus bisa nurunkeun raja nu ayeuna, nya nu bakal jadi gagantina teh taya lian iwati kaula pisan. ceuk Ki Sunda Sembawa seuri ngagak-gak.
Gigi mah ukur cicingan saterusna manehna tumanya deui. Dupi kadudukan Ki Banaspati engke salaku naon Gusti? Ki Banaspati teh jalma anu kawilang gede jasana sabab aya nyainyana anu ngarojong sumanget malar kaula ngarebut kakawasaan di Pajajaran. Jadi lamun kaula hasil Ki Banaspati bakal dibenum jadi penasehat utama raja. Tembak Ki Sunda Sembawa masih suka seri. Ginggi mah teu nimbungkeun riuk-riuk milu bunga kajaba tetep tungkul. Ukur hatena bae meureun baceu yen sabenerna mah antara Ki Sunda Sembawa jeung Ki Banaspati teh keur silih mangpaatkeun dina urusan anu beda kapentingan. Nganti antara dua jalma ieu nya Ki Banaspati anu kebek kula langse Rusiah mah jalan pikiranana susah ditebak. Ceuk pangrasa Ki Sunda Sembawa Ki Banaspati teh ngarojong manehna sangkan ngarebut kakawasaan. Ceuk omongan Ki Banaspati malah dirina anu engke bakal jadi raja Pajajaran. Jadi saha anu guminter jeung saha anu dipinterkeun ku akal-akalan. Bener ceuk Ki Darma harita yen Pajajaran teh geus paburencai cenah. Nu ieu hayang ka kaler, nu itu hayang ka kidul, ka kulon jeung kawetan. Eueuh kasapukan dina hayang nguatan nagara ku ngabeungkeut persatuan. Dina mangsa nagara keur diririweuh kekuatan ti luar, di jero malah ribut parebut alas. Nah, ieu nu bahaya teh. Geus keuna ku adu domba mah kitu tah baikno. Di mana-mana eta teh. Mata kudu hati-hatinya. Sok aya nu nyunutan gitu tah. Jadi kompor. Naon disebutna teh? Nya provokator teh ya. Sigarek bener, sigarek nulungan provokator mah. Padahal mah ngagebregeun bari mulungan gitu teh provokator mah. Gitu. Unu. Iya orang jadi entengnya ke orang. Saliwat mah ieu teh pikaseurieun paripolah maranehna teh teu bina ti budak leutik, sarerea ngarasa boga hak, sarerea ngarasa paling mika cinta Pajajaran, sarerea ngarasa teu ridho lamun Pajajaran dicangking ku jalma anu teu boga kamampuh dina ngokolakeun ieu nagara. Ki Sunda Sembawa ngakukeun turunan Prabu Ratu Dewata nyaeta Raja Pajajaran samemeh Prabu Ratu Sakti. Teuing indungna nu mana, teuing ti selir atawa ti inti gundik nu mana henteu jelas. Da masing Ki Sunda Sembawa nyebutkeun ngaran indungna oge, angger ari Ginggi mah teu wawuh. Ngan anu apal mah ceuk Ki Darma oge. Raja mah pamajikanna teh galituk di mamana sabab turni ka daerah pasti aya parawan geulis anu ditikah. Bisa bae si budak parawan teh anakna pajabat daerah anu ngahaja di asong-asong sangkan anakna boga turunan ti raja. Sabab lamun kitu salian ti kahirupan anu jadi turunan bakal kajamin oge harkat kulawarga kaangkat. Ayeuna Ki Sunda Sembawa teh hayang jadi raja sabab kangaranan anak raja nya sarua pada boga hak. Eta mah cenah rek anak permaisuri, rek anak selir. Da panan walang sungsang baheula oge anak selir. Ditawaran ku Hyang Prabu Siliwangi sangkan jadi raja Pajajaran ngan pedah nolak ceuk Ki Sunda Sembawa. Ki Sunda Sembawa ukur dibere pangkat di wilayah Kandagalan teh kitu sababna cenah manehna digawe soson-soson malar kapake ku rakyat sabab ceuk manehna lamun rakyat ngarojong manehna bakal babari ngarebut kakawasaan. Ki Sunda Sembawa teh sabenerna keur boga kanyeri asa dilalaworakeun. Kaula teh teu bina ti kalong anu haliber di langit ceuk Ki Sunda Sembawa bari nuduhkeun ribuan kalong anu keur haliber harita kaayaan geus sareupna.
nya kaula teh dianggap kalong cig hiber kumaha sia dek kamana oge cenah lir nyarita kasorangan. Ki Sunda Sembawa ngabamblam nyaritakeun kahengker dulur patetereanana anu kiwari keur nyangking karajaan. Ceuk manehna Ratu Sakti teh anak Prabu Ratu Dewata ti pamajikan pangkolotna. Ngan bae paripolahna teu bina tinu jadi bapa. Dina mangsa nagara keur dikepung ku musuh ti luar, lain dilawan ku senjata tapi ku ngadoa di kabuyutan. Ayeuna oge kitu tah si Ratu Sakti teh ceuk Sunda Sembawa kacida cuaeun. Ngan pedah rada mending make satuju pamanggih Ki Banaspati yen pikeun nguatan nagara prajurit pajajaran kudu dikuatan. Padahal si Ratu Sakti eudek ditipu. Sebab lamun prajurit geus kuat bakal dipake ngalawan manehna. Ceuk Ki Sunda Sembawa seuri deui ngahaha. Ceuk Ki Sunda Sembawa Ratu Sakti teh sabenerna mikaheman ka rakyat. Kitu so teh lamun rakyatna babakti ayeuna loba rakyat anu baruntak raja oge jadi galak ka rakyat. Ceuk sawatara jalma rakyat anu wangkelang ulah dilawan ku heuras sabab bakal beuki ngalawan cenah kudu nama dibawa leuleuy. Tapi ceuk pejabat sejen dina nagara dina kaayaan kerep kumara bahaya malah dibutuhkeun mah raja anu boga kawijakan anu heuras. Nya cenah Ratu Sakti anu cocok ceuk Ki Sunda Sembawa. Nah atuh salira bade ngagantikeun raja anu ayeuna ceuk Ginggi. Da angger goreng patut. Sebab tegasna teh alatan dipangaruhan ku bawahan. Lain kitu ari raja mah nya beunang ditendok ku bawahan tembak Ki Sunda Sembawa. Ginggi masih tetep ngabandungan. Nya sakieu mah kaula teh untung sabab boga anu haat mantuan cita-cita kaula nyatana Ki Banaspati ceuk Ki Sunda Sembawa. Ki Sunda Sembawa haban muji-muji Ki Banaspati ceuk manehna Ki Banaspati majalma jujur anu teu kabita ku pangkat jeung harta komo ku wanita tujuanna ukur hayang mireungeuh pajajaran waluya komaraan jiga zamana ingkang Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Teu kabita ku harta sabab kabuktian inyana teh boga atasan katelahna Rakyan Soka. Sakumna harta nagara dicekel ku Rakyan Soka, tapi Ki Banaspati mung dedeketan Sokomo nyoro kakawasaan ceuk Ki Sunda Sembawa. Ki Banaspati ukur hayang nagara dipingpin ku hiji jalma anu bener-bener mampu makyeuhkeun karegejegan nagara. Nyata yalian eta teh kaula pisan. Ceuk Ki Sunda Sembawa deui. Jero hate nama Ginggi seuri mesem. Coba geura pikir lu, kaula teh sasat jalma anu dibuang, tapi Ki Banaspati anu haat ngangkat harkat darajat kaula. Padahal inyana pangkatna geus luhur. Lamun ukur mikiranana hirupna sorangan teu kudu hese capek majuangkeun kaula sangkan jadi raja pajajaran pikeun ngagantikeun Ratu Sakti ceuk Ki Sunda Sembawa. Ceuk Ki Sunda Sembawa nya ukur Ki Banaspati anu haat pikeun ngagedurkeun sumanget dirina anu sabenerna geus pareum balukar ka nyeri hate. Nya Ki Banaspati pisan anu ngagadatangkeun rasa percaya diri ka Ki Sunda Sembawa. Ceuk Ki Sunda Sembawa Ki Banaspati teh pinter nyieun reka perdaya sangkan sagara herang boga kakuatan militer. Nya Ki Banaspati anu ngusulkeun ka raja sangkan pajeg ditaekeun, tapi hasil tina pajeg dipake keur ngajaweulkeun kakuatan militer.
Adina mah kaula teu satuju ngan ayeuna mah kacida satujuna, ceuk Ki Sunda Sembawa. Ginggi mangan saukur neuteub sakedeung. Sabab kieu lu Ki Banaspati dina ngusulkeun kakuatan tentara kudu dikuatan teh. Hiji waktu mah bakal dipake ngaruntuhkeun raja, tur kaula anu ngagantina, ceuk Ki Sunda Sembawa. Geus aya sababaraha pejabat kandagalan teh anu satuju kana ieu gerakan, eta kabeh alatan pangaruh Ki Banaspati anu kuat. Kaula ngomong kieu teh sabab sia geus jadi kepercayaan Ki Banaspati cenah. Geuwat sia laksanakeun tugas ditibankeun ka sia teh Ginggi. Omong Ki Sunda Sembawa deui. Maehan Suji Angkara, Ki Sunda Sembawa unggek nganyakeun. Dawuh timbalan Gusti, ceuk Ginggi. Sakadar tambah layar gado da sebenarna manehna teu purun. Tapi Ginggi oge boga maksud edek nalungtik Suji Angkara. Ieu jajak kasep anu disebut anakna ku Wusuntara di lembur Cae teh memang masih misterius. Cenah balikna ka Cae mah teu neutih satengah setahun sakali, tapi lamun balik rebo ku babawaan anu gede ajena, emas inten permata mah geus jadi oleh-oleh rutin keur kolotna di lembur. Naon pagawean Suji Angkara salian ti babantu ngumpulkeun pajeg nagara teh. Wargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang rehat heula sakedapnya. Mudah-mudahan dina dangat ayeuna sadayana mitra kaum dangu anu masih keneh mikalandep kana dongeng Sunda nuju aya dina kaayaan sehat walafiat, nuju aya dina ginanjar ka wilujengan leha sehat lahir tumekaning batin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Aturan ujung wayah kieu ka Teh Is Juliani oge ka Mamah El Hatman di Cianjurnya, mudah-mudahan sehat. Oge ka Kang Aep ya di Cimenyan sareng ka urang Cimenyan sadayana. Lejeng ka Batara Karang kumaha damang, oge ka Parohendi di Kudusnya lujeng wayah kieu. Ka Ibu Enji lujeng ngadangukeun bae, oge ka Pak Guru Yana Mariana. Dilajeng ka Pak Tajudin Pijit di Sumedangnya sareng ka urang Sumedang, urang Wado sadayana. Pak Ade Sukarna kumaha damang, enggak wilujeng ngadangkeun bae ka Pak Obi di Cileungsi. Teh Khotimah oge di Tangerangnya wilujeng ngadangukeun oge ka urang Buah Batu ieu ka Ibu Entin. Ka urang Jakarta ka Pak Jaki Mubarak wilujeng ngadangukeun. Lejeng ka Pak Asep Suhana di Cibuntu kumaha tahuna Pak Asep. Dina musim PPKM kieu masih rame gitu. Mudah-mudahan sarehat sadayananya. Oge ka Mamah Gina sareng ka Mamah Andri di Karawang. Lejeng ka Pak Uwon di Kampung Sukamanah Barat Cikampek. Ka urang Cimahi oge ka Teh Rita Ersih wilujeng ngadangukeun. Lejeng ka urang Cimaung ka Pak Yo Suparjo ya masih keneh ngupingkeun dongeng sareupun di pajajaran haturan wilujeng ngadangukeun bae. Nu sanesna mah dikumkeun bae ka sadayana nu masih keneh mikalandep kana dongeng Sunda. Mudah-mudahan ieu dongeng katampi kalayan kabingahan oge janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang sami-sami bae teraskeun ieu dongengna. Ginggi dina hiji poe atawa dina poe kadua geus indit ninggalkeun sagara herang alatan rek ngalaksanakeun tugas anu tadi teh ti Ki Banaspati.
Kuki Sunda Sembawa Ginggi dibekelan duit anu lumayan gede, manehna oge dibekelan kuda Sumba anu nya gagahnya jangkungnya iceus, jangan gampilkeun dina lampahan murudayeuh Pakuan. Baju oge kudu disalin ngagunakeun pakaian anu pantes keur kalangan santana atawa masyarakat pertengahan. Ngan bae Ginggi teu butuh kuda jeung pakaian alus anu jadi marga lantaran dina zaman genting jiga kieu kukulunuan bari nembongkeun jalma aya bakal nimbulkeun perhatian umum ka asup perhatian kalangan begal. Lain sieun adu hareupan jeung begal tapi dianggapna bakal ngaganggu kana waktu. Kusabab kitu di wilayah Kandagalan teh wanayasa kuda teh dipipik HP-keun ka hiji patani miskin. Duh, isim kaula teh berat ngurusna, kula nun. Ieu teh kuda mahal mun leungit kumaha, ceuk patani. Teu loba omong Ginggi ngaluarkeun duit logam sarawu song dibikeun ka si patani. Ieu teh naon, ceuk patani. Duit nya isim kaula ge nyaho tapi jang naon. Jang upah ngurus kuda. Si patani ngahulang lila teu loba omong Ginggi ngarawu duit deui tina kanjut kundangna. Ieu teh naon, ceuk patani deui. Nya ieu teh duit. Nya nyaho tapi nama nih haban dibikeun ka jisim kaula. Bisi kurang sabab tadi Andika kalah ngahulang dibere sarawu teh, ceuk Ginggi. Aduh, malah ieu teh loba teuing. Duit masak ieu mah mahi keur meuli tanah satungtung deuleu, ceuk patani. Coba bisa nyieun imah anu gede, cenah. Nya beulikeun tanah we, pake nyieun imah we, ceuk Ginggi bari ngaleos. Ngan teu lila ngalieukeun deui. Tapi tong dibeulikeun kabeh, ketang pan sawareh jang ngurus kuda, cenah. Tapi si patani mah katembong masih keneh bingung. Ari embung nya maksudnya ari embung ngurus mah jual we atuh kudana, ceuk Ginggi bari ngaleos. Si patani mah masih keneh bengong tepikeun ka Ginggi ngiles palebah tikungan jalan padati. Sapoe lempang sapuruna akhirna Ginggi anjog ka wilayah Kandagalan teh Cikao. Ieu teh tempat rame sabab mangrupa darmaga parahu nu aya di walungan Citarum. Baheula samemeh ngadeg Kabupaten Purwakarta minangka tempat pangrame teh nya Cikao sabab aya darmaga palabuhan. Ngarasa lapar Ginggi nyimpang ka hiji warung anu aya di sisi darmaga, manehna mesen sangu timbal dageuna kere belut. Cacaleuhakan beak timbal 2 gendul. Manis siga anu kalaparan kitu Sujang, nah atos ti mana? Ceuk nu boga warung. Ti Sagara Herang amang. Ih, lumayan jauh, nah eudeuh ka mana? Ginggi ngahulang deui. Sabenerna mah eudeuh ka dayeuh Pakuan, eudeuh neangan gawe ngan teu nyaho jalan, tembal Ginggi. Eueuh, rek ka Pakuan mah tuluikeun we, mapai-mapai jalan padati. Engke bakal anjog ka wilayah Kandagalan teh Tanjung Pura. Ngan kade ulah kapeutingan di Leuweung Jati. Nah, amang, loba jalma jahat, ceuk tukang warung. Basa waktuna babayar tukang warung neuteuk seukeut ka Ginggi. Kumaha mang, kurang? Lain kurang, eta duit gede teuing. Moal aya pamulangna, ceuk tukang warung. Nya geus we tong dipulangan lah. Ya Ginggi teh nyaannya ya. Duit emas ke dipasihkeun eta Pak Unu. Alah nyaan jaba kuda dibikeun eta duit emas oge dibikeun deui aduh ya ka tukang warung.
Tukang warung teu loba omong tapi kalah ngawadahan timbal aya kana 10 ganduana jeung rupa-rupa deungeuna. Jang naon ieu teh Mang? Ceuk Ginggi basa endong nu dieusik kadaharan teh dibikeun ka Ginggi. Nya pulanganana malah mah kurang keneh da meureun we duit maneh teh jang 30 timbeleun mah aya. Ah teu kudu atuh Mang kopoe jual ka batur, ceuk Ginggi bari ngoleset. Kakara oge jung kurunyung aya tukang parahu. Kumamun tumpak parahu ari sia eudeuh ka Tanjung Pura mah heuh supaya teu capek we da jauh atuh Tanjung Pura teh. Coba mun jalan darat loba begal di tengah leuweung, ceuk tukang parahu. Nya lakar daek nganterkeun kula, ceuk Ginggi. Da nya lamun inditna kana parahu meureun di jalan bisa ngedeng. Daek ngan dibayarna hayang jiga ka tukang warung. Naha bisa kitu? Sabab di Darmaka Tanjung Pura kula pasti kudu mondok da kapeutingan, tembak tukang parahu. Nya hayulah. Atuh kalacat Ginggi tumpak kana parahu nya ukuran sedeng jeung sabenerna mah mahi keur genep urangeun. Ukur sorangan anu ngawelahna duaan jeung Adi. Nya heug atuh ceuk Ginggi boro tadi nama mikir manehna daek pilih genti ngawelah bisi nu boga parahu mopo. Basa Ginggi geus hanjat nyawe aya jalma saurang anu ngadorong parahu sangkan aya di tengah. Geus kitu gajleng manehna ngajleng ti sisi darmaga. Nuhun nya Sujang, ceuk tukang parahu. Hor nya kula atuh nu nganuhunkeun mah, ceuk Ginggi. Tapi tukang parahu nyarita yen saprak nagara loba kacau usaha kana parahu teh cenah jadi sepi. Biasa nama cenah rame ngakut jalma atawa barang ti Cikao ka Darmaga Tanjung Pura. Keur sepi muatan teh loba tarikeun pajeg, ceuk tukang parahu. Cenah di Darmaga Cikao ditarik pajeg ku urang Pajajaran, di Darmaga Tanjung Pura komolo dobel. Urang Pajajaran menarik pajeg, urang Cirebon narik pajeg, ceuk tukang parahu. Acan diganggu ku karaman anu ganggu di walungan, ceuk adina tukang parahu. Naon karaman teh Mang? Ginggi kerung. Bajo cai nya tukang meres parahu mun ngaliwat ka wilayahna, ceuk tukang parahu. Ceuk manehna ayeuna mah jadi sieun cenah usaha di cai teh. Padahal Citarum geus ti zaman Karajaan Tarumanagara keneh cenah dipake lahan keur pangupa jiwa masyarakat. Ceuk uyut kaula zaman Tarumanagara mah aman eueuh gangguan jalma jahat. Malah ceuk aki kaula dina zaman Karajaan Sunda oge kaayaan teh masih aman. Tapi naha atuh ayeuna jalma jahat teh beuki meuweuh. Lain bae jalma jahat ti rakyat biasa adalah ti kalangan patugas nagara oge jarahat ayeuna mah, ceuk tukang parahu. Cenah jahatna teh eta ku hanaang kana pajeg. Ongko pajeg teh jumlahna geus ditangtukeun, tapi euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos saeb. Cak urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-18. Insyaallah dina seri-seri anu salajengna ieu dongeng urang sami-sami teraskeun. Sakitu nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna. Apunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.